ini parah nih. Alhamdulillah aing menang motor antik euy lah. Jeung si Faisal sugar we dayekeun dia ganti Ninja ku aing pangmelikeun motor gaul ya si Faisal ya. Faisal. Dio. Faisal. Dio, Faisal. Naon? Tah, bapak menang motor antik. Motor naon iya? Motor Suzuki. Gak ganti anu Ninja mana daek? Ganti Ninja. Heeh. Embung teuing motor kieu aing. Ih, Nah, mung teuing kayak balaina budak ngorakeun usum motor kieu. da usum naon ieu mah? Aki-aki meureun nu makin kieu mah. Motor antik kieu mah sia mah. Antik Klasik, naon, klasik. Teresep aing mah. Teresep. Nah, teresep sia mah batur kieu budak ngora. Arusum deui ayeuna motor baheula. Ya, sia mah teu ieu mah alus aya pamencetan ya. Alus antik sia mah batur ge loba nu marawa ayeuna mah mahal deui motor kieu teh. Embung teuing Pak motor kieu mah kope pake ku bapak. Kiloan motor kieu mah. Minimal KLX Pak urang mah. Ngali beureum motor kieu. Minimal KLX, minimal KLX. Sia usaha sorangan ulah ka aing. Heuh urang mah dibere motor kieu teh Pak. Nah saha nu daekeun geura? Awewe. Nini onah kehet bonceng sia. Sa, bapak teh lapisannya ngadangdut teh. Aduh. Nih, di kamana wae ngomong teh. Bapak maneh lila pisan ngadangdut teh. Geuning ka mana karep sia mah budak geuning kok ieu ngora-ngora tuh. Aing parah anjing geus madoyong. Pan heueuh Mang, urang ge ngomong kitu. Mang, ojek ka Perum. Ka mana, A? Kaperum cenah Mang, budak kaperum, kalebak. Hiji ewang sa, ame adil. Main repet wae tuh maneh mah. Adil saeutik. Oh, hiji ewang Mang, ayo. Ayo Mang. Yuk. Dirasa ieu motor teh hirup, nanti hirupan. Mang Udag. Rempet wae nu aing mogok motorna. Naon nu dirasa. Ya, sa aing kira-kira teh apa mah turkeun uing we. Nah, geuning otak teh tundana naon? Yap, turkeun. Beak bensin Mang, lain teu apal jalan rempet we Jung. Geus nam. Yo, jalan. Aing mah mung hawak tuh hiji ewang. Yo, aing mah tara hawak. Lamun jeung Sumardoh yo, karek aing hawak. Aing karunya ka budak. Eueuh bensinan, Mogok motor nawa bensinan. Moal hawak, abi mah moal hawak. Lu mau cekir bensinan. Ai. Ki sama mata ai. Ya buru indit. Ya buru makan. Buru. Masa ya? Ya, Mang. Deh, mana sa? Narik pisan kayak ku aing dibere aing beres mesin geus ku aing enak mah rempet teh. Cek tadi rempet gitu ah. Oh, maneh lu. Mutang. Heueuh tadi ge 6. Oh, mutang. Sana eueuh muatan. Aya apa bieu teh duaan? Muatan. Ngan motor lagi eueuh bensinan. Nah, sia mah lain bensinan atuh. Pan urang eueuh duit, Pak. Kamari beak pake nyelot. Yeh, sia mah yeuh ulah nyelot teuing. Nyelot teuing atuh ngajak we duit sia teh moal meunang ieu. Eueuh nu beunghar ladang judi, kadenge. Montong nyelot teuing. Ci, pan tadi nama coba-coba, Pak. Iseng-iseng berhadiah. Berhadiah ken sia. Nu aya mah teh deuleu beak bensin ge pan teu kebeuli sia teh. Mun matura tadi teh Bapak ek indi teh lempoh heula bensina. Mun eueuhan bensinan heula. Jih. Nah sia kalah nyalahkeun aing. Sugan mabok. Ih, aing aki teh na dikolerkeun teh kana ka beak. Ieu mah kudu disetrum heula euy. Aing kudu nyokot heula setruman ieu mah. Beak pisan aki setrum kudu disetrum heula. Pak. Ih, ka mana nya? Rangsok. Yo, rangsok. Jadi kawan doyak sudahnya aya. Rangsok. Nah, bagaimana mga ngajual rangsok? Nyaho cu paling teu apal. Bapak aing lagi nyoka mana? Yis pan aki sa. Mau dijual ya? Teuing eta mah cu bisi nu Bapak urang. Cik uang ajaran ku urang sa.
Nah, mun ieu maki pae, jual we tuh. Da manyarakan ieu beraki pae mah bapak mana ge? Wah, mau ngasup bisa nyarekan bapak urang Ah, si masuk loba omong geus we ku urang di duitan. Teu kira aki modal bapak mana ge manyarakan ieu. Geus lah. Mayan jeung udud ya. Mau nyarekan gitu ya bapak ini. Hah, aki butuh teu pira samual manyarakan ieu sok. Yaktel munya. Mayan euy. Dicas lima alus deui eta aki weuh teh eta teh goblok teh jadi teu waras. Namana aki Faisal? Nah, aki naon, Pak? Aki motor di dia tadi kan nu bareton weuh teh eta teh digolerkeun geus lila jadi setrum mana di setrum deui. Kamanakeun? Alah, Pak. Dibeli ku si Ucup dipaksa. Jih, nah imane kumaha Isal? Teang deui, aki weuh teh di kilo siapa teh kikiraan? Aduh, si Ucup cek anja ulah-ulah bisa nyarekan. Hah, aingnya. Teang susul nanti kikiraan siapa aki weuh teh dikirokeun. Dasar si Ucup neangan we picungureun. Sal, bangun bahkeun dalam mobil bapak leuleus pisan ya. Turut mau batan nu mangrik-rik tah. Ieu sabuna. Kudu ngubah mobil. Heuh kumbah heula anjing. Aingnya. Ulah sok hese atuh dititah teh. Ih, bapak aing teu kaopsan ningali aing keur nyalse. Sok sangeunahna we barang tita teh. Tah. Daripada ngubah aing mengkreh nyantai di dia. Tah. Gitu tah. Nyantui hirup nyalse we nyalse ah. Merek HP. Nenen, aduh. Angga si Faisal teh ngubah teh gitu. Faisal, Nyalse we gawe jeung aing mah ngopi. Santai. Faisal. Kapan sia teh ku aing teh ditanggung bah mobilna ka. Aduh, sia masukan aing teh geus anggeus. Kagok ieu lah, Pak. Keur nyusul heula. Si anak ka main ML atau MLW. Kumbah pan erek muatan sia mah. Kagok ieu keur nyusul. Kagok buat kumbah heula. Ya atuh 5 menit ieu. Dan ya. Heuh gawat kira ingum susuna. Ulah mamaenteng ML sia teh kos budak pisan main ML atuh. Beri make kacamata sabolana naon teh? Panuin teh, Pak, terus menikmati kehidupan. Minum susu, main ML di kacamata. Serasa di pantai, Pak. Hidup itu harus rileks, Pak, rileks. Rileks duduk sia. Terus. Mang dorong mang. Dorong atuh. Terus. Dorong. Terus. Kawan guys isa. Mang udah. Terus. Nah kalah numpak gering.